poragan kene beda wani juga wani-wani atuh lain deui ngawani-wani mah bohong aya nu wanian mah asli atuh henteu enggak aya nu ngawani-wani karep bohong asli mah henteu tetep aya ngerentet bae aya nu wanian mah ngerentet kertek wanian teh kertek nanda cenah sawanian atuh aing wani-wani da wagan aing ngertek gitu benar dah berarti bohong aing wanian teh biasa bae tah ieu copet teh jadi berdasarkan nyokot embung kanyahoan lupa copet pokos gitu imannya we mah baturan ge malah lupatan eta mah teu kudu lantaran nyokot lain fi hirzi misli mun beunang wajib ngembalikan teu kudu dipotong leungeunna sebab nyokot igeri hirzi misli datang kali jadinya geus dibahas kurang kumaha deui masyaallah wa muntahibun sarua garong garong mah kan ge deui mah naik motor nyanet celak cangkeng dihareup tak mana kuncina ka dieu jir ulah ngomong sia cekal hulu langsung motor cokot tenang eta garong dek sorangan dek duaan muntahi berani nya mah lamun ngalawan bisa ayo dua pilih sia motor sia ku aing atau nyawa sia ayo eta garong kos gitu tah eta kos itu terang-terangan muntahib sarua lamun hajunya mawa motor kemudian benang ku polisi berdasarkan orang lapor benang kembalikan motorna dan aya urusan dunda denda adapun dipotong leungeunna ulah masyaallah sebab pigeri misli lain di tempat atuh kan ai nyokot motor teh kudu di garasi eta tempatna di jalan mah lain tempat motor jalan mah geus teu kudu dipotong leungeunna datang ka dinya di negara nerapkeun hukum masyaallah tuh nyokot barang terang-terangan andai kata ngalawan adu kekuatan garong kos itu ngaranna ainu tadi mah nyokot barang embung kanyahoan kemudian seserpetan lumpat copet tamarana beda copet jeung garong beda nyokot kene ngan cara nyokot dan beda tetap ulah dipotong kitu kene ulah dipotong leungeun jelema anu angas yana nu inkar kana titipan termasuk karya injeman eta ge sarua andai kata ya jelema nyokotnya na teh angas inkar kana titipan teu percaya bahwa eta titipan teu percaya bahwa eta injeman barang injeman cokot bae geus kunyana sebab titipan jeung injeman mah lain milik nyana kanu nyekelan geus ana lain milik nyana atuh nyokot nu batur teh mah balik deui kan tadi kamari kan geus dibahas atuh lain nu nyana oh atuh berarti kan teu kudu dipotong rapih tinggal nerapkeun di negara ngan iraha negara urang nerapkeun hukum sarikoh moal tinggal urang ulah maling sebab di dunia teu beres kuari urusan-urusan hukum andai kata nu maling teu dipotong nu mabok teu dihad zina teu dihad teu diranjam salamet kan di dunia apakah di dunia salamet di akhirat bakal salamet berlanjut di Rabbul Jalil di dunia maling di dunia korupsi henteu diadili nyana secara kasat mata alhamdulillah selamat di akhirat bakal diadili seadil-adil fayunabbiukum bima kuntum ta'malun bakal dibejer beaskeun dibejakeun ku Gusti Allah naon nu ku urang dipigawe di alam dunia eta nu sieun ge urang nu ngeri ge eta tah namun pemajikan orang nyokot duit di orang aja teu bebeja fayunabbiukum bima kuntum ta'malun Zainab ya
Coba sholat rapi, puasa rapi, zakat rapi, haji aya. Urusan kemanusiaan jeung tetangga bagus. Nah, maling. Nah, ieu maling. Pernah nyokot duit di kantong salaki. Nah, teu bebeja deui ka salaki. Wah, iya kena sep beres. Kena sanksi. Mana salakina? Salakina. Salakina? Pendi. Salat ya teu husu ge arayalan lah. Zakat carang-carang ya sakali-sakali mosok. Bas kenapa maling? Tak. Ieu naon ieu? Maling sah? Nu pamajikan. Nah. Tah, cak pamajikan tuh kan. Nah, kula maling, sebenarnya teh malingna. Kula mah ngan seukur baling teh ngan syukur naon kitu garan 500.000 1 juta. Coba salaki. Kongkorong dipalik. Deulang dipalik. Hitung-hitunganana orang gedean salaki malingna. Atuh salamet pamajikan. Eta kan gituan ge kepel. Saurang bae teh prinsip. Masyaallah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqta lan ora den tugah sapa mukhtalisun wong kang nyebrot wong muntahibun lan wong kang ngabegal wajahidu wadi'atin lan wong kang angas ing titipan walau nakubalan lamun ngabolengan wasi'ung wa'ada lan babalik wasi'ung fi lailatin ukhra ing dalam wengian kang kapangon pasaroko maka nyolong wasi'ung utiya maka dan tugol wasi'ung fil asah ing dalam mungguh kaul asah kutu mujad insu hawa utawi ikilah iki qat'au iku iwa lam ya'lamil malik tatkala ora-ora sapa wong kang miliki anak ing bolong walam wazat lan ora lahir nakok panyetorikina kabeh wong kang lumaku kabeh wa illa lam ya'lam fala yuqta ta'um maka ora den tuduh siwo qatan kalawan pasti wallahu a'lamu utai Allah iku kang maha uninga hukumna kudu dipotong leungeunna tapi ieu geus teu diterapkeun samenel-menel acan menel leutik biasa padahal kudu eta menel anak gajah ieu diberekeun leutik urang pentai tata yes segede menel teu nyaho keur ieu urang menel horeng anak gajah bener ya Allah ya Rabbi isata kolot baheula segede menel diterapkan di Indonesia lantaran lain negara Al-Quran lain negara syariat negara demokrasi tapi kok tentrem di Indonesia jelema-jelemana beragama teu meunang salah saeutik ditodel agama seuneu ulah sembarangan sebab naon di pemerintahna beragama pemerintahan emang itu beragama menteri dia talar Quran di orang
wayah di penjara mah penjara baik eta teh lain dipenjarakeun ku negara ku Quran menteri teh talar Quran tapi nyana teh sesuai jeung Quran ngamuk ongkos urang ngarapihan masjid supaya bagus kadeuleuna ieu terapkeun cep rapih kadeuleuna masjid ngamuk goblok sia ai diberesan da ai dibagusan ai sia panitia balik duit masjid goblok sak masjid teh mantak ge engkena teu beres ta panitia masjid lantaran naon lain manusia anu ngalaknat masjid ai dicep ku sia ai dilisbangan abeh pantes ai hate sia juri lain bener-bener tadi negaranya na beureum iya urang kadang-kadang dilaknat ku pakaian emang teu ngomong lamun urang nyaritakeun ilmu bumi henteu padat ieu mah sabira pakaian batu tetapi lamun cek ahli ruhani baju ngomong tatu ngomong masjid ngomong kabeh ngaran ngomong baju teh kan jadi saksi ke di akhirat ketika orang sholat pakai baju eta engke teh kan baju teh nyaksian Gusti penting teh abdi teh dipake ku manehanana banyak kudu diseret ka neraka Gusti kesang teh pangcak Kanjeng Nabi jadi saksi ke di akhirat eta kesang teh benda padat beda deui pandangan urusan ahli perbumian alam tapi aya ruhan nah urang make baju rapi cak baju teh nurutan sasia nurutan Kanjeng Nabi bagus emang Kanjeng Nabi make mana bagi komis bener nyahoeun baju ge nyahoeun urang naik motor tas mana ya tas Jumah bagus cak baju direm enak ya herang data naik baju ngomong goblok tolol teh sia tadi nurutan Kanjeng Nabi kok ieu urang da bengsrat ku sia di bonceng Kanjeng Nabi karunyaan goblok sia baju ngalaknat baju tolol sia goblok sia ari baju nurutan Kanjeng Nabi ai akhlak nurutan Firaun sia mandak loba jelema nu ngusruk kiai urang kumaha hebatna Quran aya di nyana hadis aya di nyana hebat jasa make udang-udang make jubah deket jeung pamarentah iring-iringan ngadukung ka pamarentah santri jadi bubar pengajian jadi bubar kabeh jelema ngomongkeun nyana kiai-kiai sakali mah kiai bagus tapi kiai bore kuda bagus kuda bagus kaya sama di luhur kolot bagus tah jelema kolot tah tapi kolot mal beres pas eta kolot tuh dilawan teh ngalahna sayyidutan Kanjeng Nabi kudu zahiran wa batinan cak baju Masya Allah karim nyana ngalaknat ka urang mantap kiai dilaknat kunaon ku tingkahnya emang teu ngalaknat Quran nu aya di otaknya ngalah goblok aing dibawa pake ngadukung pamarentah zalim sia hadis ngalaknat nu aya di dadana tolol sia aing teh tilu suci kunaon pake ngadukung zalim nyana dilaknat ku hadis nu aya di dadanya Quran teh aing teh kalam ilahi kalam Allah maha suci kunaon pake ngadukung zalim tolol sia deulekeun ke Golkar mung subet didinya kan apakah manusia ngalanat henteu mana Quran nu aya di otakna anu maha suci timbul tinu maha suci aya di otaknya nu kotor ngalaknat dilaknat ku Quran mantap Quran mah lamun katalar aju poho dilaknat eta ge geus jadi dalil eta mah non sohe dalil hadis da saja lemah lu talar Quran kemudian poho dilaknatna ku Quran teu bedang poho sebab maha suci kalam maha suci aduh cenah keur ingus talar Yasin ku ari poho sia rasakeun sia aduh aing kaduhung amat keur ieu katalar lain kitu goblok sia mah lain aju kaduhung amat keur ieu katalar ku ari talar deui aing cenah bukan neraka kaduhung keur ieu katalar Yasin ji tolong lain kitu talar
salah deui ku ari keur ieu Iqra katalar ku ari teu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam Iqra wa rabbukal Iqra bismi rabbikal Iqra boleh saya terus lamun tadi beneran awas sebab kalam Allah maha suci bighairi sautin wala harfin wala kalimatin eta mah terjemahan Kangjeng supaya orang paham saenggeusna urang diterjemahkeun ku Kangjeng pemahamanana teu meunang sambarangan kudu cak Kangjeng teu meunang sambarangan memahami Al-Qur'an man fassaral Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar jelema nu ngahartikeun Qur'an ku otakna sorangan nyana teh keur ngalobakeun suluh garinjang meulun nyana gitu udah sambarangan Qur'an mandak didengekeun ku urang aya bae nu berbeda urang sanajan bodoh ge sanajan bodoh masyarakat kan bodoh ye asana kok kitu amat kahartikeunana kok kitu amat nyahoana masyarakat nu bodoh ge jaasana kiai-kiai nu baheula mah jalain kitu kok kuari mah jadi kitu masyarakat mun ditanya aing salahna belah mana nyaho tidak teh kos main bola set nyana mun kita main bola bengek paeh tapi nyana neuleuh bagus itu jorek nyaho nyana tololna masyarakat teh kos kitu tah lain ngeuleuh tinju nguruduk bae tah Mike Tyson hebat coba nyana tita tinju coba nyana tita tinju datang ka luhur encan ge ka tinju geus paeh ti heula eta neuleukeun urang babari ngadenge urayan-urayan ih kok kitu lain deui teh bijak keur ieu mah kredit teh haram kok kuari jadi halal sih bunga bank keur ieu mah haram kok kuari jadi halal lain deui asana ieu hate kabeh ge kajeun teuing nyana ngridit hate mah beda bae sia ngaharamkeun kredit haram cuk itu ge haram pan sia kredit lain deui teh mah urusanana mah kebutuhan aing mah atuh kumaha sia kebutuhan urusan haram kebutuhan geus loba omong sia dek atuh hayu bareng jeung aing teh ulah tuh ai haru-haru hate leutik kan jawara ieu jawara ngadaekeun di muludan ngadaekeun urayan ge saudara awas baheula ngadu kotok haram kuari mah halal jawara nu sok ngadu kotok itu tolol teh budak goblok kiai tolol cek eta mun ngadu kotok halal padahal mah nyata unggal we ngadu kotok goblok kiai tolol cek eta ngadu kotok di halal-halalkeun goblok beuneuran cek babaturanna ieu sih goblok pan sia ngadu kotok atuh ngadu bae ulah di halal-halalkeun gitu meureun aya aing kana aju halalkeun tolol teh kiai goblok eta jawara ge nyahoeun jawara bego kiaina nu mantah ulah sok aya jawara kieu ieu bupati kieu ngomong anu ulah nah ketika tak pada harapan bupati saudara mau pilih siapa lagi waduh ini seakan-akan utusan Allah cak bupati lagi tolol dan kiai goblok cak kiai atuh ulama utusan Allah sih ima aing mah mun utusan jurig sedeng tak bupati nage seserian kiai aing geus sana mah dipeluk digedekeun sih tambahan bener kan tapi teu kudu kitu biasa bae sih tak bupati nage bae bupati ka kiai-kiai anu milu jeung nyana emang teh jeung serikeut okot jawara kiai ngahalalkeun adu kotok pada aya nyana atuh seserian jawara ge atawa nyahoan itu keur tukang adu gapleh teh dulur sabenerna main gapleh teh eta teh halal asal ulah duitan ge masalah asal ulah gede-gede ge masalah lah asal urang ikhlas bohong dah tolol cak anu sok ngadu remi teh ya goblok teh kiai tolol atuh jangan mah nyala bae aing bae ulah haju aya aing haju remi segala gapleh dihalal-halalkeun tolol teh kiai goblok cak nu ngaduna ge ngagoblogkeun ji mendingan kieu tolol goblok
remi haram sabar nama curi eta teh nya senep-senep emang bener ieu cek jawaran ge atuh gitu ieu emang bener ieu atuh pan sia nggak itu main remi batu lain deui eta urusanana urusan hukum inget di baheula keur leutik geus caho sia main bae itu urusan aing sia teh nurutan deui ka aing aing diajak ku sia atuh aing jelema usia mah hese mainan kumaha ya pasti ini bisa-bisa saingan jeung kiai-kiai nyala-nyala tah ulah non hukum haram-haramkeun bae halal-halalkeun urusan pagawean di lapangan atuh masing-masing don mantep eta kiai teh asal geus mimilu bae di Golkar geus masyarakat aja embung ajaran kiai aya mimilu di Golkar ieu teh hayang ngaji aing mah ji kudu kanyawan heula salat tah hayang berarti teh kiai Golkar lain kiai umat geus gitu kan kiai mah kiai Golkar teh mana kiai Golkar aya di lembur anu daek ngaji ka kiai Golkar malah ya moal dina ngajina nu sarwana sabangsa teh mah nu sabangsa teh mah kadenya sabangsa sanagara sanaraka teh mah ya iki nu bener masyarakat tuh bener moal daek diajakan urang ngaji ka kiai anu bung ngaji sia bae ka ditu hi gaji mah ulah sok fanatik ka saha bae ge dikotok ke ai keluar endog mah cokot bae los leg-leg ku sia endog kotok leg sia ngabaheul sia ku jeung aing mah hayang sebab kieu koyo Golkar ngan eta mah penjabaran mun dijelaskeun ngan teu daek ngajelaskeun kan di hate masyarakat doang di hate boro-boro eta kiai asal geus kayayasan bae masyarakat embung ngaji henteu teu diulah-ulah oh nu ngaulah-ulah ngan hate embung aing mah kunaon ya duniawi bauna nu diobrolkeunna asal beres ngaji bae tahap kedua can beres doana lain doana duitna sia manang eta asal kiai kos itu beres ngaji kakaler ketidul kawetan kogolon alhamdulillah dengan senang hati orang kukumpulan itu ketinggal teacan rampung tahap kedua tahap awal alhamdulillah terus beres doana we teu sadayana mani leuleus padahal nyantok eta teh eta ya ahli Allah mah lain gitu ulah keur ngabangun ulah dideulekeun ngabangun ulah dideulekeun bantuan berarti teu beres kabeh mah bener aja ki budal mah salah kitu salah yes dulur urang ngaji bae adapun ieu ngabangun urusan tukang baas tuh siapa haju geus kalar itu deui bae henteu udah sok disabit-sabit bangun ngaji geus beres nah ieu mah urusan hukum nu di negara urang teu dipake lantaran lain negara Islam kaji sebab engke akhlak jadi terbangun sorangan mantak ngaji di dieu mah ye di Cilongok alhamdulillah pamarentah ngaji jawara ngaji polisi ge gaji polisi abri ge gaji sebab naon ieu mah nyaritakeun negara nyaritakeun ngaji engke terbangun sorangan akhlaknya terbangun oh jaheuh awas polisi teu beuleuh pungli alhamdulillah leuwih ti pungli ku ari mah awas abri dan lain-lain sebagainya urusan kenegaraan urusan kepemerintahan urusan ngaji engke pemerintah bagusna teh hasil ngaji mata lamun kiaina teu beres atuh nagara teh kumaha beresna ya kiai teh milu ka nagara ja kiai teh milu teu milu ge nya cicing di negara lantaran lahir di Indonesia memiliki karena negara berarti kerapihan negara teh nya ge hayang. Nah ketika terapi atau beberes melalui pengajian, muludan, rajaban dan perkumpulan-perkumpulan hasilnya terbentuklah akhlakul karimah mun jadi polisi atunya lamun mentat tadina 100.000 cukup 10 ada tulisnya gitu kan
lamun bupati nu kukudunan dek mutasi teh 200 juta atuh cukup sakadar 20.000 cak bupati angel ka sugi ayo maksudnya boro-boro sugi duit ayo murid nyalon ge teu kapulangkeun kan ayo ngaji mah rada deres geus nu geus bae sedekahkeun ku aing ka manggeus telepon ieu mun encan mah geus mulaian dibelah jadi abri jadi bagus geus DPR kan nu ngaji di dieu loba tadi nama di jero di dieu DPR loba nu ngaji ngan kulantaran di jero teu kuat ceulina katuar keluar geus aing mah di luar bae cek dah waduh jelema asa neuleukeun kabeh ka aing cek teh atuh aya salah mah kitu padahal wah neuleukeun beunang pokok boga hutang aya hansip baris asa dideuleukeun padahal mah neuleukeun udah tapi keluar sorangan loba DPR anu ngaji di luar malah anu di mobil bae mung kadeu beungeut atuh kaji tuh masalah tuh ngaji ngan engke terbentuk nu tadina nyanande korupsina menjadi setengah deres kan geus aturan di narakana jero rada luhur gitu doang ya Allah nah ieu copet kumaha copet pan ai copet mah jokot barang seserebetan disebutna lamun urang ngaji masantren mah ngalugotanna nyebrot teh keur lengah cek bikin ngabat siapa tuh yang ngambil mana enggak tadi sih iya tuh kalau ada ntar saya kembalikan lagi kagak ada diperiksa enggak tuh saya mah ikhlas orang yang ngisi oper nyepet pencerok sorangan tiluan opatan cet geus beres atuh belajar lagi pan tina sikinangka di gelas lamun geus bisa kakitukeun eta geus hebat lamun sakaur sikinangka dikitukeun encan nempel di dieu ulah ka nyopet atuh eta rumus copet si kolot eta bisa cek pernah dipraktekkan di Jakarta berarti nyada cicing di dia mantan copet sebenarnya copet itu gitu set bisaan jasanya nah gelang kalung dan lain sebagainya eta kunyawan bisa aya babacana ngan babacana lain ayat eta mah babacana ilmu hitam nah kieu babacana set pareumela anjing belang anjing hideung nya membaca nang agak anjing-anjing ketigtan sakali tek nah lamun teu robah jelema tah ieu empuk ge lamun robah kene oh ulah waka tuh ya gitu pakai bacaan deui kadua kali aya bacana atuh moal dibaca ku aing ya bae kitu bacana kieu copet ya pernah lah nah ini asal geus cicing jelema teh cicing tak dibacaan eta cicing teh oh empuk geus atuh jare ge henteu sambarangan main cupat copet bacaan heula set cicing geus berarti asup bacaan karak trek beres tuh ieu jebrot ke kumaha tah cik ejegan musannif wala yuqta'u ulah dipotong leungeun jelema anu nyopet eta mayata midul harab min ghairi gulabatin ma'a muayyadatil jelema anu nyopet mah anu engkena nyana lumpat sabenerna nu bantak lumpat teh boga kakuatan nyana teh lamun adu hareupan mah eleh mantak lumpat teh sieun mantak lumpat teh sieun urang liwat ka kuburan bismillahirrahmanirrahim siap-siap samping di kaluhur sendal dikadieukeun sendal kopea dipalangkeun satu dua tiga lewat ke kuburan alhamdulillah ya rabbil alamin eta sieun ngaranna itu sieun bang malah mah pas kuburan ayo sia yang sieun naik ayo turun sia
Tolong lempang deh ayo sih udah sok macam-macam jeng barang sana aing sieun berenang itu beranian ngaranna pas gitu ayam blek pocong ulah sorangan sih ulah sorangan mun sia ganggu aing bapak sia mbak sia uyuk sia elo mah pocong plek 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 ulah sok kitu anan sia orang morangan kene beda wani jeung ngawani-wani atuh lain deui ngawani-wani mah bohong aya nu wanian mah asli atuh henteu enggak aya nu ngawani-wani karep bohong asli mah henteu tetep aya ngerentet bae aya nu wanian mah eueuh ngerentet kertek wanian teh bae kertek ih nanda cenah sawanian atuh aing wani-wani da wagan aing ngerentet kitu benaon tah berarti bohong aing wanian teh biasa bae tah ieu copet teh jadi berdasarkan nyokot embung kanyahoan lompat copet pokos kitu imanyana we mah baturan ge malah lupatan eta mah teu kudu lantaran nyokot lain fi hirzi misli mun beunang wajib ngembalikeun teu kudu dipotong leungeunna sebab nyokot fi hirzi misli datang kali jadinya geus dibahas kurang kumaha deui masyaallah wa muntahibun sarua garong garong mah kan ge deui mah naik motor nyana celak cangkeng dihareup tak mana kuncina ka dieu ji nah ulah ngomong sia cekal hulu langsung motornya cokot tenang eta garong dek sorangan dek duaan muntahib berani nya mah lamun ngalawan kita ayo dua pilih sia motor sia ku aing atau nyawa sia ayo eta garong kos gitu tah eta kos itu terang-terangan muntahib sarua lamun hajunya mawa motor kemudian beunang ku polisi berdasarkan orang lapor benang kembalikan motorna dan aya urusan dunda denda adapun dipotong leungeunna ulah Masya Allah sebab pigeri mislik lain di tempat atuh kan aing nyokot motor teh kudu di garasi eta tempatna di jalan mah lain tempat motor jalan mah geus teu kudu dipotong leungeunna datang ka dinya di negara nerapkeun hukum Masya Allah tuh nyokot barang terang-terangan andai kata ngalawan adu kekuatan garong kositu ngaranna ainu tadi mah nyokot barang embung kanyahoan kemudian seserpetan lumpat copet tamarana beda copet jeung garong beda nyokot kene ngan cara nyokot dan beda tetap ulah dipotong kitu kene ulah dipotong leungeun jelema anu angas yana nu inkar kana titipan termasuk karya injeman eta ge sarua andai kata aya jelema nyokot nyana teh angas inkar kana titipan teu percaya bahwa eta titipan teu percaya bahwa eta injeman barang injeman cokot bae geus kunyana tetep sebab titipan jeung injeman mah lain milik nyana tanu nyekelan geus ana lain milik nyana atuh nyokot nu batur teh mah balik deui kan tadi kamari kan geus dibahas atuh lain nu nyana oh itu berarti kan teu kudu dipotong rapih tinggal nerapkeun di negara ngan iraha negara urang nerapkeun hukum sarikoh moal tinggal urang ulah maling sebab di dunia teu beres kuari urusan-urusan hukum andai kata nu maling teu dipotong nu mabok teu dihad zina teu dihad teu diranjam salamet kan di dunia apakah di dunia salamet di akhirat bakal salamet berlanjut di Rabbul Jalil di dunia maling di dunia korupsi henteu diadili nyana secara kasat mata alhamdulillah selamat di akhirat bakal
diadili seadil-adil. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bakal dibejer-beaskeun, dibejakeun ku Gusti Allah naon nu ku urang dipigawe di alam dunia. Eta nu sieun ge urang ngeri ge eta tah. Namun pamajikan urang nyokot duit di urang aja teu bebeja, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Zainab. Ya. Coba salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, haji aya. Urusan kemanusiaan jeung tetangga bagus. Nah, maling. Nah, ieu maling. Pernah nyokot duit di kantong salaki. Nah, teu bebeja deui ka salaki. Wah, iya kena sep beres. Kena sanksi. Mana salakina? Ah, salakina. Sa salakina? Pendi. Salat ya teu husu ge harayalan lah. Zakat carang-carang ya sakali-sakali mosok. Bas pelebah maling. Tak. Ieu naon ieu? Maling. Maling sah? Nu pamajikan. Nah. Tah, cak pamajikan tuh kan. Nah, kula maling, sebenarnya teh malingna. Kula mah ngan seukur baling teh ngan syukur naon kitu garan 500.000 1 juta. Coba salaki. Kongkorong dibalik. Dieulang dibalik. Hitung-hitunganana orang gedean salaki malingna. Atuh salamet pamajikan. Eta kan gituan ge kepel. Saurang bae teh prinsip masyaallah mantap yauma yafirul mar'u min akhi wa abi wa ummi kaditunya wa zaujati wa zauji terus lompatan salaki bung kapanggih jeung pamajikan embung kapanggih jeung salaki lamun pamajikan nu boga salah embung kapanggih jeung salaki mun salaki nu salah embung kapanggih jeung pamajikan geus mun salaki nu salah pamajikan neangan salaki embung kapanggih mun pamajikan nu salah embung kapanggih jeung salaki neangan pamajikan eta kan kos kitu anak buah neangan bapak embung kapanggih bapak neangan anak embung kapanggih adi neangan kakak embung kapanggih kakak neangan adi embung kapanggih pan eta pan miliaran jelema pabeuli teh bahagia yauma yafirul mar'u min akhihi ti dulur lumpat dulur nu ieu neangan salaki lumpat pamajikan neangan bapak lumpat anak neangan coba ulah-ulah loba heulanan 100 juta manusia teh heula eta kan pabeuli tau pohara jasa nah ieu kudu dipikir ku urang besi aya hak-hak adami anu encan terselesaikan di dunia masyaallah karim mentak hati-hati walau naqaba wallahu a'lam.